Saiki zaman kiwari loba janji henteu bukti awewe teu cukup hiji loba nangan ngumbar janji tah ayeuna karasana gara-gara talak tilu mana tong loba dipaju tungtung nangusap hariku tata jadi Yuk kutu mau gebuk-gebuk atuh ini sekiki ieu kutu pot marake dasi kieu kumaha tidak kumaha deui da ieu otak teh lieur mikiran salaki eueuh balik lain salaki urang ka mana sabenerna ieu teh nya deui aya beja di Saudi aya beja di Malaysia teu para nubuhkeun salaki teh pan geus puguh teh urang teh kaayaan teu beuteuh ya resiko menerimanya aduh dak kadieu ieu kadieu eta aduh ieu can beres sih kan lupa kan sawandangan salaki urang gitu ayeuna urang nek kumaha sabenerna ieu posisi kieu ya ayeuna mah kieu we euceun da urang teh salaki eueuh urang minta tulung we ka Pak RW ka nya selaku keamanan kampung urang eta dipenta tanggung jawabna Pak RW da urang teh masih kena wargana Pak RW ya kira-kira Pak RW dae kan cara euceunna dia dari kuring mah pasti dia oh coba bukan biasana aya sore sok ngaliwat ngalakaran Pak RW teh ka dieu kela itu kutu teh rada pitak saeutik gini ya gebuk tinas maka lamun ngaliwat sugan ngaliwat udah sore saluran kela tunggul aja saeutik tunggul sok aduh atuh nindes teh campur geuleuh kieu dinya eta teh padina di hayang ngegela wae euceun eta kutu Gusti hirup modal teh geus loba kutu pan urang teh geuningan ieu teh kumaha atuh sapopoe ge eueuh bawa-bawa jeung meuli beasnya salaki teh ngangkuran we teh tara di Kuramas 2 bulan ya men kadang heueuh ya sak ingat lamun geus ningali cau da aduh ngabayangna teh eta kabayang cek kokom ya kali euceun ningali cau teh Gusti salabatan naon da eta peleutik cau teh lain gede ulah sok ka mana wae ieu wakasi boltik ieu mah cau teh boltik jeung karang manuk moal ngarampa cek kokom mung aya cenah aduh biasana wayahnya sok kaliwat Pak RW teh nya ka mana tuh ayeuna can ka dieu nya Eueuh itunya keur naon cekokomnya ini arah ranteng gitu tapi jika nate karupana teh bunga tapi campur bingung teh asa aya salah cingan hanya cang sampeurkeun ieu tah geuning alhamdulillah Pak RW cekokom waalaikumsalam cek Kiki waalaikumsalam calik Pak RW calik ai katinggal mah ieu teh meuni keur bunga urang pada rek boga barudak keur boga anak ureunannya ieu teh bujung-bujung bunga Pak RW pamili carioskeun mah abdi teh bingung mana ieu patuangan tos make bingung pan eta teh ureunan aya nu tanggung jawab apa salah kuring teh eueuh genep bulan teu balik-balik duka ka mana kan ieu rada curiga eta ai cau keur naon cau heula cek Kiki ieu teh cek Kiki eta mah cau asa ku curiga ieu jaman ieu apa ieu teh boa ieu teh sanes ka mana wae emutan Pak RW kade kita teh gaduh manuk 2 kita pengen nyumpet ieu teh timang alo salik sok calik pengen ieu kumaha nyiaran anggeus acan heula setengah main heula oh ai tujuan Pak RW kudu kumaha ai kieu da ureunan heueuh sebasalah teh jadi kieu Pak RW ayeuna teh kuring sareng cek Kiki teh kan geus 6 bulan ditinggalkeun di Tarman teh Tarman di Tarman kembali aku tega nya ka mana tuh nyebutkeun nama ka Saudi mohon teuing ka Saudi teuing ka Malaysia tinggal beca mohon TKW caritana mah ureunan nya karunya teuing deudeuh teuing teu nginji cing sabaraha teu nginji hoyong dipenta ridona wae da abdi warga Pak RW nah arek kumaha da Pak RW mah jalmi teu gaduh nya rek nganu dipasikeun tengah ngawin abdi ngawin nyapan abdi teh meureun kata si Utun hiji bijil teh prayogi bapak Aladin ya kumaha ke ureunan Ibu RW bakal piak baru kumaha ngamakna ureunan kumaha ieu mah sadua-dua nyawioskeun ka 3 ge depan ai RW teh kudu jadi contoh figur masyarakat ya tapi kan Pak RW kudu nyaah ka masyarakat kudu tanggung jawab ka masyarakat eta teh kudu sing karunya ka masyarakat teh atuh nya RT ge urang RW ge nyarieuh ai kieu carana mah bingung
Teu nya kudu kumaha tuh. Nya lamun teu ka Pak RW na kusaha ditulungan. Ya eta mah ada bukan usaha supa. Oh, Kak Bos Ian. Nyaho. Kira kurenan ai tukang ai boga usaha-usaha teuing mah. Pak RW mah gorek. Gitu mah. Ya mah kitu manawi pan Pak RW mah kedahnya angka rakyat. Nah, Bos Ian mah da teu sangkut paut. Kajian kitu carana mah lah. Bade duanana wae. Alhamdulillah. Mikanya ke masyarakat. Cekokom geuning urang kaya rezekina. Alhamdulillah. Beureun utun injit aya bapana. Amin. Ieu geus terjelang. Aduh, Amin. Ari ieu cau kumahakeun wae ieu teh. momoy. Kuapkeun wae kitu. Ingat, kuduan.